langsung saja ada siapa? Tuh kan? Basuki. Wow. Wasik bro. Masih bersama Muski. Ayeuna ujang geus gede geus teu kudu deui dipepede ujang geus kabita ku awewe hayang geura ku ajar gawe mah ayeuna ujang kacanto ku awewe nu sok tolol kabita ku bodina bahenok dicoba rek diskon mimiti manehna bijil datang-datang cuma penting tapi bisa berikutnya terasa ada hakiki bahasa caranya sok dicicil bangun tuh hayang dibedil ku ujang rek dilaketek supaya maneh nadae najan ka ujang ngagetek lumayan batu ketek daripada keceplok cengeng maka berisi kaderek nempeleheng bau dajeng bau kelek mau ayeuna ujang rek jujur moal ngawaduh moal ngarahul ujang rek coba usahanya bahkan budu ayeuna ujang kacanto ku awewe nu sok ulah tolol kabita ku bodina bahenok rek coba rek diskon bang kom arek ka mah apa udara nasirah haji menang nyobek jeung bekerna menang muter jeung terusna kaju kapet dewek keke tambahi jadi dua lamun daek ngaji tentu bisa ngadua dua jeung dua ditambah jadi opat geus ngadua pasti menang berkat mah ujang geus gede geus teu kudu deui dipepende ujang geus kabita ku awewe hayang geura diajar gawe dubi dubi dam dam dubi dubi dam 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 nugu melis ngaranna liang angin ngaranna dina daging palu gede mun di awewe ayo sia dewasa ayo bisa teh ngajawab dah dewasa bisa teh taluk nugu melis ngaranna cantik liang angin ngaranna dina daging palu gede mun di awewe ari akang wanita atuh kudu saruang kudu berubah kanti lamun tungtung nai kudu i weh lamun tungtung na kudu we ceng tanya wanita teu tah lamun mimintina lamun tungtung na kabeh bisa teh ngajawab dah guing mah gampang sok nugu melis ngaranna liang angin ngaranna dina daging palu gede mun di awewe cucu mentir apa aku budak Muski ditanya nu kitu teh bisa apa ya teh senior hungkul ya teh ya kudu bisa ngajawab atuh iya tukang melodi aya Kang Ajis basis tingali imah ramna gede ramna gede ting sabaraha giga tuh tukang organ tingali Dede ngan lain Dede Lesti atau mah tak iya tah aduh tukang drum nama sok inget kana lagu ing mah ai lagu mah Bangbung Hideung iya mah Egi Hideung
tegang gendang cik waduh isarwake dengaran dede dia cik banyak uing hayang ngetes lamun heueuh ieu pemain senior hararade naon anu diucapkan ku uing turutan tapi diturutan ku alat musik masing-masing nya sok aya diburuhan ku uing lamun bisa diburuhan ku uing tah wow 50.000 tadi 50.000 tak lamun bisa sok siap atunya ku genang atuh naon nu diomongkeun ku uing turutan ku genang tah ku masing-masingnya ieu ke dieu teh hiji-hiji ku uing sok asik sok jam 4 bangkong luncat sok tincak prek gulingkeun doman ini dug sare siapa dug tumpak jualan siapa kada dug tumpak dug sare dug tumpak siapa bong kena ngelila dug ngaduda gagal inget kana tumpak dug teh gagal cik tukang organ ayo tukang organ sok siap jam 4 bangkong luncat tapi ada tincak prek gulingkeun ayo doman ini si aduk sare siapa menang make kerek gini ya siapa menang make kerek gini ya kunaon tapi bayar aduh aing lapor bisa tapi perjanjian yang milik maneh deh oh tukang gendang temenan bagi-bagi majarkan lamun nyahok itu kuingnya tadi nyahok gitu matakan kudu pinter sate itu tah alhamdulillah ya model ayeuna ieu urang teh di kandang muski tah hati deui nya alhamdulillah tiasa ngulem enak tim basuki ari muski teh naon kan hah baso teh nu ngahartikeun itu rupa-rupa versinya aya basuki teh cek budak mah baso suuk cuanki gitu eta mah tah pemainan sok bagi barandahar teuing tapi basuki nyata bodoran ala Sunda Kiwari gitu. Anu alhamdulillah dina dinten ieu dina kamping 16 nya. Nah 16 tiasa perform atanapi tampilnya tadi base camp muski. Jeuning teu nyangka muski teh lain sakadar khusus seniman jeung seniwati hungkul atawa musisi. Tapi Kak grup calawak oge kitu nya tiasa malam tiasa tampil. Ya. Bulan aing ari dirimu engkau di mana oh di dia aya tah ieu teh salah sahiji bintang tamu dari tim Basuki nah eta teh ngaranna teh nyaeta Ma Ijam Junior anu usiana teh kirang rangkung 115 tahun ya teh geus kolot ini ya lain ieu geuning Ma naon salah jalan bangunna teh salah jalan kumaha ieu teh mak ieu geuning kana jero susukan emang awa nu nungtun ieu teh mak beda ku bintang tamu nu nungtun ieu teh tadi katanya panitia bilang naon cenah bilangna ditungguan cenah kitu oh ditungguan di mana cenah jangjina cenah nanti emak lewat mana cenah kitu cek emak ke mana jawabnya emak lewat gawir atuh mah gas ini lewat gawir mah paur wing mah paur ka jurang mah teh kitu kira kau nu ngajemput teh lah kena da mama ka jurang oge geus tabeukina ka kanan keuyeup geus jadi kadaharanana cenah ka jurang mah kumaha da kuat
kayak orang panggilan lain namanya.